Golos we teuing ieu HP anu rek ngedrop. Hujan ongko di salon masuk suwe. Tapi ngadaguan deket ima si Bombo. Halo. Halo Noyer. Wih, maka itu geng nu tes kepek-kepek kan wi. Cek dibawa ka cem-ceman aing. Pan dia mah masih iwi wak. Kayak penting transfer lah. Kayak aing kabelin. Transfer. Tadi arah. Iya. Eta nu ngaranna si Iwi ampun ngaganggu bae hubungan aing wa. Awas ya Iwi ek dioncogan ku aing. Iwi, keluar sia. Cawene bontos ya. Iwi, keluar. Cawene bontos ya. Iwi, keluar. Main gebrak-gebrak rumah orang tuh nyaw aturan. Sasi. Tanya sopan santun. Main gebrak-gebrak rumah jama. Kadieu sia, kadieu. Sia ek wani ngadegetan si Sokun. Si Sokun bebene aing. Bebene aing. Heh. Kembang Kamboja. Saha anu hayang kasih Sokun saha? Hah? Emang hayang karena laki dan gitu gering jangkung. Lonyod. Amit. Sia eta buk jagong ge pira. Geulisan aing daripada sia mah. Iya masa Sama tepan geus dieu. Iya masa. Tiba bare toge si Sokun milihna aing. Ih. Kurang ajar. Main jurang-jurung. Nyingkir. Awas. Kali itu imam aing. Urusan urang can selesai. Beungeut sia eta jeung kandang hayam. Mustahil mah abdi goreng-goreng teuing. Awas bae. Suatu saat nanti mantak teh samaya leletak. Mantak teh samaya lelewek si Sokun ka aing. Mundur ka ditu. Memang si opah ngora anyar. Aing mun tersisih. Tapi teu mah teu narima ieu. Awas bae. Ai can mah samaya ngoleleng jeung hayam kuliling. Mantap tadi kemat Jepang. Jalan goyang awas pokokna nama. Bener-bener. Mantap teh kasih roh. Pertanyaan dukun anu lelet pus. Roh. Udah gerak. Tadi ya. Sia nyaho dukun anu lepus. Jadi ya. Dia mah teu nyaho ieu. Kira boro dia buah nyahoan teh dewa. Mau dong namanya Hawa, Rawa. Da ku manusia. Sia nyaho si opah. Anu cenah kabogo si Sokun. Anu bibirna sagede gunung kumbang. Pan eta nyebut ke abdi cawane kolot. Ngerebis. Cenah ge penampilanna jeung sayang hayam. Mah yang dipelet si Sokun sama yang ngoleleng. Kan di kuduna mangkatna roh. Kemat Jepang ke, jaran goyang ke, erek buntut kuda ke. Nu penting mah eta budak ulah samaya jadi. Nah kayak abdi teh nyeri hate deh disebut cawane teh payu. Roh hayang dognya. Aya. Hayang. Tempat atas 2. Wadahan dua behat. Bro, sekali nanya kita, nanyakeun. Nanyakeun anjing. Kita nyahonya jama kolot atau dukun anu lepus ka cida. Atuh nyaho mah. Eko mah deh. Mada nyeri hate, dicarek-carekeun teh payu, dicarek-carekeun jeung sayang hayam.
kabogoh si Sokun. Kajeng ah diantar wa. Pandi. Kadi itu kayak jadi itu dah ingat nyaho alamat na dayeuna tanya dukun nama nyaho. Geus ke abdi neangan ojek nah heuh. Kayak ingat di iya anu Mungkin abdi SMS ka kita geus. Entah kita ulah bocor heuh. Ento. Awas mun kakanda ka batur. Kakanda ieu. Lagi balik heuh, urang heuh. Kita ke kojo ulah kakanda ka sasanya. Heuyeut puas orang mah gantek kitu. Puas heuyeut. Roh. Abdi jeung Bu Robe heuh ka dituna. Wah Bu Robe urang duaan bewa ka jeung Kajeng. sok saku mau upetina. Satu. Lagi Bawa deh. geus gampang biang kemaku mau upetin mah. Mbak. Eta imana? Heeh, eta imahna. Di parwek ujur. Patikeun lampuna aya zamana mah imah. Kok enggak? Ento aja aing mah teh kok ieu nam doaan. Entah janji heuh. Ulah ek bocor ka sasaha. Teu tek bocor ieu. Mbak. Mak. Ayo dek. Ayo. Tah deta. Ini aya naik ieu ka emak. Tanya. Mak, Hmm. mak. Maksin. Tahu teh sieun ieu. Tah deh. Kami Aku mah. ya naik ieu ka emak. Asup ka dia. Tenang nolakan di lawangna. Tuh, asup. Mak, Nun. kamek diuk heuh. Mar, yuk. Ke rumah datang ke dia. Ieu. Erek nanya ka emak. Nanya naon? Abdi ek ngomong sama mak. Aku ngomong. Mak, Mak, Naon? mah. Iya nyeri hate. Ku budak itu abdi di poyokan cawene kolot, di poyokan awakna sepa, garing, awas saripatian, bari cenagit cawene kolot. Mah hayang kabogohna di pelet sama ya kuliling gunting. Pokoknya mah biang ilmu kemat Jepang, biang jaran goyang, biang naon. Lu penting sama ya bubaran. Kajen. Kajen. Ek nyahor si kona. Kajen. Jen. Kajen ek niat nak itu kayak kumaik di iya. Siap siap. Siap. Syarat-syarat nama geus aya. Kecil masalah kitu mah. Bisa mak Bisa hubungan kecil. budak eta sama ya budal badil. Kecil. Geus Biasa. masalah upetina ku mama. Geus pok namang kayak berhasil. Kadia deui heuh. Abdi siap mak. siap. Ento teh sieun ieu. Ya. Kayak syarat-syaratna. Yang ke buah naganya digerus. Engke dirupus-rupuskan kana waksia heuh. Engke ya diinum 3 kali. Ieu engke kana bajukeun ami minyak sengit nami. Iya, ame si itu nakapincut. Geus pok nama ieu lengkap kabeh heuh. Aya naon ku hanteun ayo bawa ka ditu mantak teu. Mulalat ka ditu nas mantak teu manjur itu. Bawa. Awas pokoknya masih sokun. Mantak tuh sama ya lekak-lekik ngegoyok aing. Itu si Wita lain.
Ini nama gelis jujur. Diborok ah. Hai. Cewek. Sasi. Ya. Hei. Dewek tes tindi. Hah? Sulit tiba baturan. Tiba betulan. Heeh. Pasti ramuan cai ompol bayawa jangan empedu kadal di dukun itu berhasil dengan baik. Mantak bisa medal si Sokun ti abdi. Mampus pijit ngalam baik. Kok sama dewek sih? Ini nama gelis jujur sih. Makasih. Di Bartoge gelis. Dewek apa kabar? Baik. Terus hubungan dewek dengan si Salapah kumaha? Kuma. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Amun dewek penting ayeuna nganter abdi bali martabak aja. Anter heuh. Pirasa kedeung bali martabak ka hareup. Jauh tak deket nih. Deket keberatan nganter. Iya, hantu sih. Tunggu senam. Diantar. Tapi mandoknya dapetin. Guys, tenang masalah eta mah. Itu si Imbang bisa ke dukun. Berarti dukunnya itu lepus. Berangkat ke mondok si Sokun. Heh, man kudu beli martabak heuh. Kuma deh. Geus penting. Karena tadi yang martabak. Geus mending pindah bae. Wah. Geus penting. Bagus. Ma. Aku suka tina jendela. Sok siapa lah? Kalau muruk. Sokari dewek. Awas. Emang hayang kalau laki dan gitu gering jangkung lonyod. Pah, amit. Kat. Aja lo di pintu. Bisa apa? Mas pergerakannya tadi Mas Sapi bisa medal. Apa ya? Action. Siap, nggak siap? Cut. Dan aku magang.